Halo anak-anak, wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng Miss Intan dina video pembelajaran bahasa Sunda. Nah, dina video pembelajaran anu ayeuna Miss Intan bade ngadugikeun pangajaran anu katilu nyaeta tentang usum-usuman. Nah, ayeuna Miss Intan bade ngajelaskeun materi anu kahiji nya. Materi anu kahiji teh nyaeta aya maca dina jero hate atawa membaca di dalam hati. Nah, tapi karena ini video, nanti kalian coba praktekkan membaca di dalam hati di rumah kalian masing-masing ya. Nah, ayeuna Miss Intan bade nyontoan kumaha carana maca ya. Oke, di dieu aya judulna teh usum ngiji. Ayeuna teh bulan Januari, ampir unggal poe hujan ngecrek ti isuk-isuk nepi ka peuting. Disebutna usum hujan atawa usum ngiji. Biasana usum ngiji teh dimimitian ti bulan September. Anu matak aya anu nyebutkeun mun geus asup bulan berberan geus pasti weh loba hujan. Eureun-eureun engke bulan Maret. Anu matak sok disebutkeun bulan Maret mah ret we hujan teh eureun. Ditema ku usum halodo. Tah ayeuna mah henteu kitu. Aya kalana bulan Maret oge masih keneh ngayer hujan, cuaca teh geus hese di teguhna. Eta teh lantaran aya parobahan iklim anu dilantarankeun ku beuki panas, lantaran pangeusina beuki geugek. Usum hujan dianggap mawa berkah pikeun patani, utamana mah anu marelak pare di sawah. Sawahna moal kakurangan cai, hasil panenna oge mucekil. Tapi sakapeung usum hujan oge sok jadi musibat. Loba wewengkon anu kacaahan. Lamun geus kitu, sawah teu kaala hasilna, balong loba anu bedah, malah imah oge loba anu kakeueum ku cai. Nah, sakitu wacana keur latihan maca di jero hate nya. Ayeuna saatos Miss Intan nyontoan maca wacana tadi, Miss Intan ayeuna bade nyebutkeun sababaraha harti kecap anu aya dina wacana tadi. Meureun anjeun sadayana barudak sadayana teu ngartos, tidak mengerti apa itu artinya ya. Tah ayeuna Miss Intan bade ngajelaskeun harti kecap nomor hiji. Ngecrek teh taya eureunna dalam artian hujannya. Jadi ngecrek itu sebutan untuk hujan yang tidak berhenti. Oke, anu kadua nyaeta ngijih. Ngijih teh nyaeta usum hujan. Oke, anu katilu nyaeta halodo. Halodo teh nyaeta usum eueuh hujan atau musim panas, disebutna halodo. Oke, anu kaopat nyaeta iklim. Iklim teh nyaeta kaayaan hawa jeung cuaca, keadaan hawa dan cuaca ya. Salajengna nomor 5 nyaeta geugek. Geugek itu padet atau loba pangeusinya, banyak isinya. Oke, selanjutnya nomor 6 nyaeta berkah. Berkah teh nyaeta manfaat keur sarerea nya. Salajengna nomor 7 nyaeta mucekil. Mucekil teh loba atau matak nyugemakeun atau hasil usaha. Jadi hasil usahanya itu mucekil, banyak gitu ya. Oke, salajengna nomor 8 nyaeta musibat. Musibat itu adalah kecelakaan. Musibat nyaeta kacilakaan atawa disebut oge papayitnya. Salajengna nomor 8 nyaeta bedah. Bedah teh sami sareng jebol atawa dobol. Oke, nomor 10 aya cileuncang. Cileuncang teh nyaeta cai hujan anu nyangkrung dina taneuh jalan jeung sajabana. Jadi cileuncang itu adalah genangan air ya. Oke, anak-anak. Nah,
Mung sakitu materi video pembelajaran dinten ayeuna mugia materi anu tos didugikeun tiasa dipikahartos ku urang sadayana. Semoga materi yang telah Miss Intan sampaikan dalam video pembelajaran ini dapat dimengerti oleh kita semua. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan kalian langsung tanyakan kepada Miss Intan. Terima kasih, hatur nuhun, dadah.